Sampurasun, salam karahayuan, salam kaluginaan di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Wagi sadaya anu kusimpuring dipika asih di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Dangat ayeuna abdi bade ngaduikeun perkawis nyata parobihan hirup lantaran wanoh ka Gusti Yesus. Anu intina warga sadaya upami jalmi ngangken yen anjeunna parantos wanoh ka Gusti Yesus sakedahna dituturkeun ku parobihan tina kahirupanana. Wargi sadaya memang henteu gampil kanggo ngarobih kahirupan. Sok komo upami urang tos ngagaduhan kabiasaan. Leuheung upami kabiasaan eta kabiasaan anu sae. Tapi upami kabiasaan anu teu sae sanaos memang kedah dirobih tapi tangtos henteu gampil. Ieu tiasa dirobih upami jalmi eta wanoh ka Gusti. Margeta dangat ayeuna abdi nyebatkeun parobihan hirup lantaran wanoh ka Gusti. Kamu ngadadasaran dauhan Gustina abdi bade ngajak urang sadaya kanggo maos tina Lukas pasal anu ka-18 ayatna anu ka-8. Mung saayat tapi Bapak Ibu tiasa ngaos secara lengkap. Kieu dauhan Gusti tina Lukas 18 ayat anu ka-8. Sakeus unjukkan ka Yesus nangtung ajeg. Juragan, harta banda abdi satengahna bade dihajatkeun kanu mariskin. Sareng upami harta abdi aya anu keng nipu bade dipulangkeun 4 kalieun. Wargi sadaya anu dipikasi di lebet nami Gusti Yesus Kristus dina ayosan tadi urang ngadangu aya hiji patekadan, aya hiji pernyataan atanapi tekad anu kuat ti saurang anu namina Sakeus. Sakeus nyebatkeun satengahna tina bandana bade dihajatkeun kanu mariskin. Upami aya anu diperes rek diuwihkeun 4 kali lipat. Wargi sadaya tangtos ieu kabar anu luar biasa. Ti manaeun aya jalmi hoyong nyedekahkeun harta bandana duikeun ka satengahna. Ti manaeun aya jalmi nguwihkeun artos kanu sanes 4 kalieun. Tangtos sanes hiji hal anu gampil. Tapi patarosanana kunaon Sakeus dugikeun ngagaduhan patekadan eta. Walerana hiji. Naon margina kumargi Sakeus parantos wanoh sareng Gusti Yesus. Eta waleranana. Da margi sadaya anu dipikasi di lebet nami Gusti memang di dieu urang teu terang nalika Gusti Yesus aya di bumina Sakeus naon anu diobrolkeunana teu terang. Tapi anu jelas hasil tina obrolan Gusti Yesus sareng Sakeus teh ngabalokarkeun aya parobihan, aya patekadan anu sae tina diri Sakeus. Sakeus saresna dikenal salaku kapala pajeg. Malih mah jalmi seueur, jalmi rea nyebatna oge ka Sakeus teh jalmi anu dosa, anu doraka. Hartosna sacara umum jalmi ningal yen Sakeus teh sanes jalmi bager. Sanes jalmi anu nyaahan. Sanes jalmi anu peduli ka batur. Tapi nalika anjeunna tepang, nalika anjeunna wanoh sareng Gusti Yesus, beuti balik. Anjeunna mintonkeun saurang anu ngagaduhan sikap peduli kanu miskin, anu nyaahan, anu sadar diri. Nah, ieu sadaya alasanana kumargi anjeunna wanoh ka Gusti Yesus. Nah, wargi sadaya anu kusimkuring dipikasi di lebat nami Gusti cumarios perkawis wanoh ka Gusti Yesus. Nah, wargi sadaya wantun nyebatkeun yen diri wargi sadaya parantos wanoh ka Gusti Yesus. Upami urang wantun nyebatkeun yen urang tos wanoh ka Gusti Yesus, maka anu kedah dipintonkeun tina kehidupan urang nyata parobihan hirup. Memang wargi sadaya ieu sanes perkawis anu gampil. Perkawis anu mudah dilakukeunana.
Namun sanaos kitu ieu wajib hukumna. Kunaon? Kumalgi nalika urang nyebatkeun yen urang wanoh ka Gusti ieu kedah dibuktikeun. Bukti jalmi wanoh ka Gusti kedah aya parobihan hirupna. Nah wargi sadaya tangtos parobihan anu dimaksud nyata parobihan tina hal anu henteu sae kana hal anu sae. Eta anu disuntkeun kapan sapertos jakeus. Panten kapungkurna anjeunna masa bodoh. Jalmi miskin, jalmi teu walak kaya, jalmi teu tiasa nanaon. Tapi saatosna tepang ka Gusti dadak sakala hatena dicondongkeun kanggo peduli. Aya parubahan. Nah tangtos kondisina benten. Parubahan anu kedah kajantenan tina diri urang mah panten teu sami sareng Zakeus. Tapi intina kedah aya parubahan. Contohna naon Bapak Ibu? Contohna kieu. Misalna kapungkur urang sateu acan wanoh ka Gusti Yesus. Urang teh dikenalna jalmi anu haok polotot. Teu kaopan. Nyepiraku saatosna wanoh ka Gusti, haok polotot ieu masih dipintongkeun tangtos henteu. Kedah berubah. Ayeuna mah janten jalmi anu nyaahan, anu sabaran. Kapungkur dikenal upami nyarios jeung nu sanes, nah jeung sahandapeun, nah jeung anu satara atan jeung saluhureun. Teu uleh teugeg. Atuh nalika toh wanos ka Gusti Yesus dirobah jadi handap asor, dadi leuleuy, jadi ngahormat ngaharga anu sanes. Jeung seueur deui upami panginten kapungkur kulantaran dirina ngagaduhan sagala aya. Upami mapah ge bari ngabusungkeun dada, hartona sombong. Nah ayeuna saatosna wanoh ka Gusti Yesus eta dirobah ku sifat anu rendah hati. Nah bagi sadaya nah ieu kantos atanapi parantos dipikirkeun tina diri urang. Abi tiasa nyebatkeun ka urang sadaya upami urang ngaraos wanoh ka Gusti emut urang kudu mintonkeun parobahan hirup. Sapertos Zakeus ngalaman parobahan hirup saatos anjeunna wanoh ka Gusti. Nah upami aya jalmi nyebatkeun wanoh ka Gusti tapi teu aya parobahan hirup eta jalmi kabina-bina. Teng-tengeun namina. Kumargi eta wargi sadar pikasi dapat nami Gusti hayu urang ngararapkeun tina diri urang. Sabaraha lami urang tos wanoh ka Gusti. Sabaraha taun urang tos wanoh ka Gusti sanes lilana, tapi nu penting sakumaha urang ngalaman parobahan hirup nalika urang parantos wanoh ka Gusti. Kumargi ieu anu bakal matak pikatajeun, ieu anu bakal kamanah di payeunan Gusti. Gusti ngaberkahan. Hayu urang ngadoa. Gusti Yesus laras pisan abdi ngangken parantos wanoh ka Gusti. Mugia Gusti ieu oga dituturkeun ku sikap kahirupan anu dirobih tina hal anu teu sae kana hal anu sae. Namun Gusti abdi sadar kanggo hal ieu teh teu gampil. Tapi kayaktian tina diri abdi sadaya upami Gusti nyarengan tina kehidupan abdi sadaya tangtos abdi sadaya tiasa. Mangga Gusti sarangan kahidupan abdi supados upami abdi ngangken yen abdi sadaya iman ka Gusti wanoh ka Gusti tangtosna dinyatakeun tina parubahan sikap kahirupan nalika ku Gusti dipasihan kesempatan abdi kanggo hirup dukeun kadangat ayeuna. Hatur nuhun Gusti dilebet nami Gusti Yesus abdi yakin panada sareng ucapan syukur ieu. Haleluya. Amin.